Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ard. Apakah can jelas can nyata ka jelema anu cara ricing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi wilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih keneh terus bae maksiat. Can jelas itu telah lakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas itu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam cicak. Apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud. Apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna teu dijadikeun barometer sih. Awas cak Gusti Allah encan jelas kitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas kitu hei ka para kapirin santerona khususna ahli Mekah atawa kapirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling kurusan dunia. Masalah emang kenyataan kos gitu presiden urang tetap aku. Hei bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei saprovinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sabanten guys cukup sabanten malah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia-manusia can jelas itu ya kajelema anu nyaricingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran ka dituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji. Ya urusan imam geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah. Can jelas kitu ka jelema nu eta mibadi hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun ibrah teu dijadikeun barometer. Allau nasya'u asabnahum bihurubihim kaon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat baheula ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka ajak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari maga sambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim isain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah
ku ari dipanaskeun heula awas baheula teh ka umat Banu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan mu iman ka Kangjeng Nabi Hud wanas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya yarong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yaritsunal arda ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yaritsunal arda make yarisu mah tina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nananyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah lagu ento ngeta mun boga janji meureun neuleuh deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah
awas sia ngawaris bebaheula sarua sia ge ku aing disiksa deui. Geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang leuleuh tsunami. Gempa Yogyakarta, tsunami Pangandaran, gempa Sukabumi, Gunung Galunggung, Yogyakarta gunung deui, kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun. Ieu teh teguran ti Gusti Allah, kuari panas, teguran ti Gusti Allah. Ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia. Dek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh hayo sia Amerika tetep bae terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual bursa 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor. Ieu mah lain gulung tikar, gulung balik ieu mah tuh. Cina kumaha coba ieu. Perang, urang teu nyaho, bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seuseurean mah. Bodoh urang Indonesia mah, teu nyaho naon. Ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teu jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari. Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianna kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganna ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaanna neuk kumaha sedangkeun jelema nyieun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah perpajakanna terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik, bahan baku kudu dibeli ku dolar, Cina nyerang ka urang. Ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura. Teu saeutik anu boga karyawan 8.000 nyasa tinggal 2.000. Nu boga karyawan 20.000 nyasa tinggal 5.000. Tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih demo ka mana? Oh pelindung di urang mah demo teh. Urang demo ka DPR lagi keur puyeng. Aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mencari tah hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti teu bakal gitu-gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Kumaha? Nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere, diketeruskeun naik 16.000. Jadi dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek
Amerika pas gitulah perang beda deh jeung perang di Irak lain deh di Irak mah di Irak mah Saddam Hussein teh dalam sejarah cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih kok transaksi make itu hilang dolar bae ku ini ditaikeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran gitu kayaknya sepakat bingung kalah Amerika sakedeng nyin lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh jauh minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tamah geus carita Irak tamah geus beres tamah geus beres gesan teman guys gesan heulana kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajen kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udah-udagan sia kamu bisa teh sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar mual kuat kajian hukum nu mantak cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkan pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu mual kuat ngudag dolar Amerika teh mual kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangal udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi kita ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek parah di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galana awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu bara heula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri
kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus sayang misakeun diri kulantaran naon eta teu kagero permasalahan nama teu kagero geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetap bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tes Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus tita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bae geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh salek-salikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu gadung naon gatu ngaranna ge tu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan-saturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu ieu siksa ieu lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa
sadunia ieu mah moal bah kali ge lah kula mah lamun kangkal kalapa kaliput kula mah ka gunung geus atuh teh iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh itu singgahna ya gunung naon ngaranna kapal judi dina Al-Qur'an gunung judi di mana tak di Turki. Nah jadi di Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh teh didinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alatnya seperti eta jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara satu negara Amerika bersama-sama dengan Arab nomor katilu Jerman nomor kaopatna Irak 4 negara Mesir 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh kuari geus dijadikeun kitu mitos geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung masyaallah aya 2 masjid hiji di dinya nomor kaduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula mah balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotat aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke gunung judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud mana deui tuh kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf ngaranna mentak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman kaum Ad di Yaman ditinggalna kaum Ad mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan wah ramena luar biasa
ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantap paling istimewa sadunya adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu jadikeun ISIS berangkat kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Ndek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewaliannya coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna dideuleu ku urang potongan bangunanana ieulah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa ngaritakeun deui di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun Banten ge dihancurkeun supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh rencana Yahudi seperti eta ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon lantaran nyana geus teu nyaritakeun di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun ya teh Yahudi ya Wahabi nurut bae deui deuk kumaha coba ieu nah mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun tah di Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur ku nyana dikacikupakeun bae ka jansakeun aya citra aya anu ngabisiki coba cenah ka puri ulah puri mah eueuh teh puri mah aman eueuh nu zina eueuh nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang nesian 50 ka ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasik Wahabi mun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik nih sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkan kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DPDP kok kuari main kos kitu
lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli Allah aman takabi blut pigideg bae tapi babi nu saja anu nyarahun gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si gade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah ja perang paeh teu perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia bela saya mikirana kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula bae inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ye tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu sia balik isu kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang-barang penting teh pan nu datang ieu penting ieu ku jadi telepon ge teu datang geus kajeun lah penting ieu teu datang ge penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu teu datang deui bae sial aing geus pargel kieu teu datang cek nya teh nu katilu ge teu datang deui bae pamajikan nu kaopat bebeureuh datang teu datang deui bae masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh opatna baru datang hiji aja salarial jasa aja langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyata nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di imah jaheuh nya horeng gede teh ganjaranna geus bae balik ka imah tah pamajikan datang Waalaikumsalam ye dia datang ye naon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek jana cenah ieu 70 cek jana ganjaranana atuh ayo rasa sarere beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik anu teh teu kebal datang deui nu hiji deui Waalaikumsalam naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi heuh bener atuh kula mah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua nu kadua balik nu katilu datang we Waalaikumsalam aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh ayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya aduh jaknya na lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur
ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modar jana tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina. Itu tadi Kangjeng Nabi Nuh, kemudian itu Kangjeng Nabi Soleh, kemudian Kangjeng Nabi Hud, umat tadi siksa Al-Aqab. Nah, etalah Kangjeng Nabi Lut, Yordan terus kebelah itu orang endek gitu ke mana ke arah gitu Palestina. Didinya antara Yordan jeung Palestina, didinya teh naik kadinya eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah, handap jadi luhur-luhur jadi handap. Tandus hideung ku ari ge. Teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa. Numanten Kangjeng Nabi Lut diselamatkeun ku Gusti Allah. Ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina. Salamat Kangjeng Nabi Lut. Ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman, Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman, Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman, Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman. Ya Allah ya Rabb, mahal hidayah. Tilkal qura, negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu buang kawarah teu nurut ka Rasul siksa. Teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa. Indonesia geus sabaraha kali disiksa. Nu tadina Jawa, nu tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dunia teh. Eta teh siksa terus datang ka dieu ka maut. Tsunami teh anu mun kuring kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teu dijadikeun barometer? Teu dijadikan ibrah si ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanyakeun kuari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanyakeun kunaon eta? Kredit. Ditanyakan kredit teh. Ahli-ahli kreditnya tuh orang dinya, orang kitu ranca paku terus orang kadinya tuh. Kredit. Nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah. Datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta. Datang ka kuari sabaraha ribu manusia. Kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang? Ya Allah ya Rabbi, eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon? Ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain sebagainya ganja datang ke kuari. Nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade. Ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Maka ganja itu lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh. Di ditu mah orang mau namu ke Aceh, lamun orang teu ngarti ke agama, ketika masak di ganjaan, nikmati daharna teu kebal PS. Ganja jadi sorangan. Lamun orang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, orang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi sorangku lagi kaget sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun orang jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti negara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina lokas gunung Judi teh di Turki terus kabar terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh
tilu negara gunung judi kos Palestina ke Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan eta ya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah menyaritakeun gunung santri cerah hiji urang gunung karang eta loba gunung karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae geus kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan ada kuluh cenah Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaidna ieu mana gunung Tursina enak gunung Tursina cenah ada kuluh Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kuluh Tursina oh cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya sakedeng deui pas sakedeng deui geus deukeut geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa atuh mun kurang turun bisa tante cek nyana teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gu nyana ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dia jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa tilkal qura tuh negara-negara ieu cerita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakkur ka Gusti Allah Masya Allah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam bissawab billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-ma'na al-ijmali utawi kilahiki kumana kang bangsa ijmal yatahaggagu ijabu zakati narimanya apa wajib zakat fil mali dalam harta bisyurutin kalawan surutu ngebul kisah bisyurutin kalawan surutu Habib Roza alawal birang-birang syarat ay alawalud dawi kang awal ayablugol malun nisoban kuyenta tumagaw baharda ing nisob ay can nisob matekudu zakat la zakat maka wara zakat iku wajib fi makana dunan nisab dalam barang kang anayama ikut dedeb ing dalam kurang iku kurang ing nisab sanilan udawi gangga ping done aya ula alaihil haul iku yen tangubengi nyata sema opo haul geus haul karat wa nisabun alaudaya malaiku nisab ala zakat kawara zakat iku wajib qoblal hauling dalam sadurunge haul ada gaulul jumhur tawi kilaiki gaul iku gaul jumhur asali saya kunal mal tawi kang kaping telune iku yen tanah opo al mal wartane mamlukan iku kang den milik lil muzaki kadue bupati zaki lil muzaki kadue oga ngazakatan mil gantaman kalawan milik kang sempurna
Fala zakata maka ora zakat iku wajib alal insani ing atas habib razaq bimali ghairi ing dalam harta dengdengen ing dalam harta liyane insan teu wajib zakat ngazakatan naon tu habib razaqnya net aya mio wala bima yamliku lan ora ing dalam barang kang ngamiliki insan ing ma zahiron dalam zahira idza ta'alaqa biha kul gurama idza kala cumantel kalawan ma pahak pirang-pirang gari mau hartananya na boga 1 miliar tapi hutangna 2 miliar itu wajib zakat bayar hutang batu lah ini sobu zahab isruna magaweda ini sob mas ikurong puluh abane dinaron dinar 20 dinar ini sob mas wal fiddalan utawi nisab bidomiata dirhamin ikurong 100 dirham kama qararat sunatun nabawiyah kaya barang kang wis tetepkan wing ma sunah kang bangsa nabi pamana qasalan utawi barang kang kurang yaman hadzan nisabil mugarrari saking ikilan nisab kang den tetepkeun atuh fala zakata iku maka ora zakat iku maujud ing atase ma mazada alaihi lan utai barang kang ya maing atase ma manu itu atau utai barang kang ya maing alaihi atase nisab bihasabilah maka ikut kalawan ngitung-ngitung mazada walau aqsafihi lan ora qasiku mujud ping dalam ma atahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu kalamihi lan lutai hasil kalami kemusanibiku anal ma'iyata satuhune sifat bareng bil ilmi kalawan ilmu tastalzimu adawang gestamameren fasanu malam yablug yadwaguhum ataslimu magautai kalakuan wong kang orana tumaga apa pirang-pirang rasa nezimaniku pasrah wa idza lam tarawul hilala fasallim li unasin yarau bil absar hendak kala orang ningali sira kabaing bulan sabit maka pasrah bae sira kadua pirang-pirang manusia kang pada ningali unasin hilal bil absar kalawan pirang-pirang paningal wabillahi taufiq kulani ku tetep kalawan Allah utawi pitulung. Jadi sanggeusna ku urang dibahas tentang ibadah horenganan aya klasifikasi aya anu datang kana ner-neran syariat iyalah nusok ngajinangan mingguan doang teu pernah mondok kita ner-neran aya mantep nyana dina syariat iyalah nu geus mararondok aya nun ngalengkah nyana dina syariat hayang coba-coba ngalaksanakeun syariat dengan mantep ngaranna thariqah aya anu usul aya nu teu berthariqah tergantung kumaha kacerdasanan aya nu ngan 1%, aya 2%, nu 10%, 20%, tergantung kumaha jelemana we urusan cerdas jeung henteu. Aya anu cerdas usullah ilallah
Ialah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dijelaskan melalui ayat suci Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali pokoknya asal geus usul wali moal kanyahoan kecuali bangsana la ya'riful wali illal wali. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae. Haju datang bae. Sebab urangna diuk bae. Ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik. Nyanana mah didinya bae. Balik berangkat norekat blak usul wali. Nyana nama didinya baik. Eta mah metode cara. Jadi tegen Jogja ge bisa. Jogja di dia dek jalan mana? Lewat Bandung. Bandung terus ke Banjar, di Banjar terus Wangon. Di Wangon mampir ngabaso. Di Jawa jalan. Datang ke Jogja, jelemana di dia bah. Berangkat orang coba ke Jogja. Nya jalana rusak, nyalapat, ban kempes, tunduh deui. Sanggeusna nya tunduhnya ban kempes, duit leungit deui. Waduh, jangdat. Kurang ngeker diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya. Aduh, suwe jasa. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Itu perjalanan ngaranna. Berangkatlah orang naik mobil, aduh aki parem. Geus parem aki klakson teu jalan. Aju iya deui pitingna pegat, mana peting poek lampu, iya perjalanan. Ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit, ka imah batur moal ditarima, masjid dikunci. Aya musola cai anu WC ada. Ieu perjalanan ngaran. Coba eta, Masya Allah, barang datang ke Jogja nu dituju ku urang hareueuh. Tadina gandek dahar didinya, nek minta ongkos jang balik didinya, nyanana heueuh. Imahna dikunci. Malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun. Waduh, suwe ngaran. Eta kos kitu perjalanan. Kurang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa, naik pesawat, naik datang ke Mekah, terus tawaf, terus sa'i, terus ke hotel dan lain sebagainya. Coba laksanakeun. Datang ke bandara lapar, nu mere dahar eueuh, urang harapna ngecek paspor urang seserian bae. Sulit jasa, mobil can aya, aduh mana lapar, mana tunduh, perjalanan ngaran. Begitu orang ditaekeun nggak mobil pamimpin urangna eueuh puyeng aya nama digigireun urang hees bae urang can nyaho jalan nyana hees bae nanyakeun nyana hees bae supir deui kudu dibere bakcis ngaju bakcis tadi bere diliwatkeun ku nyana lain ke Mekah ka Syria. Deres kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS. Aduh, iya perjalanan ngaranna eta. Perjalanan. Aduh, dibalikeun ka Mekah can boga hotel. Ya pemimpinna eueuh, urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit. Eueuh duitna. Deuk kumaha coba? Hes di handapeun jembatan. Diburak-balik ku askar. Ruh. Ayo coba deuk kumaha urang? Ka Mekah urang ka Masjidil Haram. Lapar dan lain sebagainya, saha nu mimpin tawaf, saha nu mimpin perjalanan. Eta kos gitu perjalanan.
itu mencansa kumaha iya mun urang ngalalakonkeun bo aing ieu lalakon kawin jeung Masia bo luar biasa ieu tatadina Masia embungeun ka aing anakna ngadengekeun bungeun ajuk bisa daekeun aing melet Masia daekeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah adana daekeun mahal mayarna ge di mana pelet si Soka eta perjalanan karena datang ke aya sia teh ya aing capek sebenarnya perjalanan eta geus kitu perjalanan ya Allah ya Rabbi kabeh ge dilaksanakeun mah kabeh boga perjalanan ulah neuleuh buya hasilna kos kitu ulah nyeuleuh almarhum hasilna kos kitu bangun tenang amat ulah neuleuh Gus Dur hasil perjalananana tanyakeun ulah neuleuh Habib Rozak huntuna ka mana ku ari eta teh loba ngadahar pempe sebenarnya tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae woi jadi wali bae balik bebe ja kauna di imah urang woi aing geus jadi wali ceuk tadi ngaji perjalananana insyaallah mantap klasifikasi tetep bae tuh kueri masantren geus masantren pinuh ku ilmu syariat dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus nu tadina salat biasa bae ku ari mah hayang salat nu bener-bener salat Kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik Kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus maka perjalanan khusus Kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli di mana aya urusan akhirat sholli basolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat masyaallah munajat jeung kuntilanak aya begitu Allahu akbar kabayang waduh lalakon kuntilanak urang ku sabab naon can dibersihan iyalah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3 hiji mujahadah nomor kadua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro tipe tingker ngaji ge hayang hees bae tembak geura ge perangan geura tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna penting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaranna perjalanan ngaranna hirup ku hariman teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud
urang konakeun hirup saya aya naon aya we ulah urang gunakeun ge jang kekuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu dikonahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian ieu mah asal nyekel tasbih budaya tasbih make udeng-udeng be wih toriyo giliran meminta duit ke murid toriyo aya berang dari SMS toriyo iku mah aya toriyo jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah teu pugu nu nuduhkeunana malah macak guruna mesti aya mah rangdan hiji deuk jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama geus mah murid ngaco mama ngaco deui ngaco kabeh teu sok geura perjalanan anak syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung tah mah dilugotan encan asup kana jantung ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan alhamdulillahirabbil alamin utai sakabeh puji ku tengtu ka alam kabeh pangeran kang maha kabeh arrahmanirrahim kang Maha Rahman tur kang Maha Rahim maliki yaumiddin kang mangeran dalam dina kiamat iya kana budu ing iya tuan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana stain lan ing iya tuan jaluk pengawas teu ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum di tukang je teu ngalugot nu kos kitu mah aya nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah teu sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah teu aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarak carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunaheun ketika deuleu Allah nak kahijab naon nu ngahijab mata dedeleuanana tadi dek ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna beubeulah kadeuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh ai sungut mah Allah nu Maha Agung kunaon mata hate neuleu ka beubeulah nu tadi anda tetep beres mata orang jadi hijab ketika dedeleuan nu sejen mata iya ku urang kudu diriyadhah mujahadah ngadenge suara-suara keur beuting mantes muludan ceramahna ustazah beku urang dideuleu make maca syiiran-syiiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu Maha Agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitekna jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleu ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna teu karasa torikoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan
ku cara bertorikoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya aing rarasaan beda kumaha aambean rada aya bau menyan ya lain deui aing barang norekat bau menyan ya orenganan tadi keur beurang aya nu pae aya pocong urang mah mun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan boga kamar khusus ketika teu boga kamar urang aing memaning di masjid sorangan atawa di musola sorangan bae atawa di luhur para sorangan bae cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan teu ngarti kan nya mah teu ngarti deka Allah salat emang Allah di luhur para deka Allah salat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ku urang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam mah aya anak jeung pamajikan kadang-kadang urang salatnya napan ngalendotan urang tungtungna mah pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya bahayana mah teu naon atuh anakan dewe engke ka dituna ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sia maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua bau tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ka Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garana naon garah tuh sia pasti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ukur di hati sia ge sieun nyahoan besi aya aduh Batak datang nah menyendiri sieun ka hansip menyendiri sieun ka polisi menyendiri sieun ka kolektor menyendiri besi aya nu kolot menyendiri macem-macem sia babaturan eta kan motif urang kos gitu ieu mah menyendiri ka Allah oh jadi aya nu menyendiri motifna beda-beda ieu mendek ka Allah embung kaganggu disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsuna ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keung hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keung hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal keung urang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapih kekeungan urang keung hayang belajar politik atuh engke jadi PACB mah bisa ayo gerage urang keung ieu teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal tilu kali mah bisa bae sok gerage kakeungan urang keung hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadah datang ka mana sia riyadhna ternyata urang bebeneran dibere ku Allah ner urang mah diukene ku ari datang ka ner perjalanan nama datangkan ner gitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku urang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah
urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek sadaqallah norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum biasa nu kakaraku korosekan doang geus sieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong truk aju muka lurang nutup deui barang orang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian mak teh kantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda tah mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial cak setan aing kagoda ku nyana aing mah sieun nyana henteu aduh gedean nyana jurigna setan geus teu sieun sok geura jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan jago datang ka teu sieun bae ge pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teh sieun datang ka jam 3 malah ngomong ya aing keur puting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek bugu jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu kunaon deuk Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu hi naon eta caknya na aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua enggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu makaning bertorikoh makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah peuting beurang norikoh mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leuleus sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas urang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa bae teuas teh cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui beda motivasina beda maksudna bawa ada perasaan cicing urang di mall kos kitu bae cicing urang di musola beda tujuan urang ge ka masjid beda-beda dekat mall manu ka masjid manu dan lain sebagainya kuari mah kuat urang mulai dia juri ge sadaekna sia mulai geus dibere tah
jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ayo sih nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi dibere teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mendek ka Allah sia mah jurig setan mulai orang teger geset segala rupa teger nyana ge aing geus teger teuing mah ka urang ngagodana babaturana ge di ka mana sia nek ngagoda itu tuh dah teu bisa digoda nya mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing nyaho geus sia panas deket jana mah barang datang bener panas ya kan bebejan nya lagi perkumpulan para syaitonir rajim ieu teu bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teh teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ge DPR MPR sarua bebeja coba aing coba turun di pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahnya nonton begitu nonton tetepnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus nyana ngagoda siatet ngelai nyana bener ge hebat ya sakalina datang ke Imam Syafi'i dicolok pan ke Imam Syafi'i yes curig sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya Karim mulai didinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi sia ulah ngaganggu bae ka aing moal daek nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah ya keur Jumaah aya orai ka almarhum Abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di Abah di mana di anu geus lebih orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai set ima orai jajaden wa ima orai nyan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyan set orai nyan ge moal daeke kajian kuku mage orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului nah sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Bagdad da nu kula didongengkeun bareng-bareng dazara ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali ieu eta mah kebenaran akur subasok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ye ja babacaana ge salah wali mah telok anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Bagdad nah aya mau salah wah nyala lulumpatan ngubat balik deui ka ditu ka balik non mau Masya Allah di mana tuh di tugas di sisi Sungai Tigris dek balik bae ku ari atuh dek ngendong dek balik bae ayo jeung gula ayo mana mau tuh sampeurkeun ku nyana
aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge muhun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing boleh gak muhun mangga sok gerak banget berat henteu kula deuk balik deui jeung ieu naga ditu cenah deuk balik henteu kula deuk ngaji cek eta pan cenah cak sia moal ngaji deuk balik ente kula nek ngaji bae ieu bisa tunduk kieu maung kunaon gara-garana waladolin Aisyah mangurusan waladolin dodna supaya gede cak ahli qiraat doang teu diurusan makna waladolin aing mah dod teu pati diurusan ngan hate diurusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana qiraat doang maung wanieun ka sia geura balik ka ditu ente kula deuk mondok bae jaknya di dieu mau bakal henteu tuh kan mau dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya Haji Pudali mah lain-lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun komo Haji Pendi mah beuh aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah inditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng bolon sia teu mah kos kitu teu mah ka tamu aya itu mah wali tuh maung aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa da sia ku aing geus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing mangga cak maung teh moal abdi mah mantak urang ka Lampung ye aya maung langsung we geus urang boyot Mansur maung indit moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi ye incuna moal sekali deui Mansur cak maung Mansur mana sih Mansur es dileg-leg itu sih Mansur buyut siapa teu make buyut endal Mansur es atuh teh mah Salome ka dituna waduh satu lubang rame-rame teh beres teh mah kos kitu nah ieu mah keur carita perjalanan mantap pasa'nu malam yablug teu kaburu deui be wallahu a'lam.